Askeun anu mingon kamari nya. Anu mana mingon kamari teh ngahanca perkawis anu aya hubunganana sinareng anu tiasa ngabatalkeun kana wudu. Gitu. Anu mana jumlah anu tiasa ngabatalkeun kana wudu teh kirang langkung dina kitab takrib anu ayeuna nuju di keureuyeuf mah aya 5 nya. Anu nomor kahiji aya anu kaluar tina salah sahijina palawangan 2. Baik palawangan payun disebatna teh palawangan payun teh kubul nya bahasa Arab mah atawa palawangan pengker anu disebat dubur. Ti jami anu gaduh abdas bari hirup eta jamina teh. Kitu ujung jelas kaluarna teh tina palawangan payun atau tina palawangan pengker. Baik anu biasa berarti payun ompol. Atau ti pengker bobos atanapi atanapi anu teu biasa. Tina palawangan payun kaluar orok gitu ngalahirkeun. Pantara unggal dinten ngalahirkeun nya. Satahun sakali atau komo nu dipegatan ku Mang Yudi mah geuningan. Sok sabaraha tahun sakali nu ku Mang Yudi mah? Bu, kumaha Mang Yudi nanya? Lamun Mang Yudi na 3 meureunan berarti 3 tahun itu nya. Kumaha lo ngajajar Mang Yudi na ya 10. 10 tahun meureunya punya. Naon Mang Yudi naon namina teh? Ayudi implan. Naon namina teh, Bu? Mang Yudi. Ayudi. Ibu merarepe. Ibu naon? Teu nya. Ibu mah. Naon namina teh? Ayudi nya. Aya ayudi rupi-rupi nya. Aya nu digejos disuntik. Aya nu kupel jeung punya. Aya nu implan gitu. Eta teh seja naon sejana teh? Seja nyarangkeun budak gitu. Supados teu naon, Bu? Henteu kerep teuing. Ameh naon? Ameh naon, Bu, lamun carang teh? Sanes carang teh ameh naon? Nah repe. Sanes lamun carang teh ameh naon? Ngadidik. Ngadidik na abot. Ayeuna nu carang kadidik. Geuningan aya anu eta kamas aya nu jumaah budak teh teu mandi gitu. Wah mah budakna teh ungkul 3 siki. Itu. Teu mandi-mandi acan bau hangru. Gitu. Hampir rata-rata keluhan nu ngawuruk ngaos ajengan budak teh bau meri cenah anu di pagahan teh. Wah budakna teh karek 1, karek 2, gitu karek 3 berarti eta teh teu kanaon, Bu? Teu kaurus. Tuh awakna teu kaurus, komodo deui pendidikanana bunya teu kadidik. Eta geuningan Sabtu abdi mah. Barudak geuningan Sabtu nacet teh sakarola gitu. Hancan alim mah. Itu pan urang teh nyarangan teh ameh kadi. Nah eta Sabtu teh digiringkeun sakola geuning ku atuh. Itu Sabtu teh sakarola. Abdi mah ngamuk kapun anak. Awal teh sakola. Abdi mah dibere jajan teh ka Khotimah teh nya. Mal dibere jajan. Sok dan mere jajan teh lain mamah bapak. Ulah dibere dahar. Abdi mah nimul kana panto mesieun. Pan kantos teu sakola 2 kali. Cicing wae deuk naon? Sakola we gitu. Osok itu ibu-ibu. Osok ngancam ka budak itu untuk sakola. Osok. Oh nyaan. Ibu mah kanu alus sok ngajawab osok. Teu, mata ieu kanu ieu nanti teh ulah ulin di dieu maneh. Abdi osok itu. Ulah ulin di dieu sia Sabtu sakola pajarkeun teh ku urang di naon kaditu barali ka imam penting Sabtu isuk-isuk ulah aya di dieu.
juga di imah. Pandat abdi teh ngaWA ka guru cek teh Bu hari Sabtu libur. Henteu cenah gitu. Pan guru teh alhamdulillah linu ka abdi mah. Komo du di Sinangsari mah nya pan dititip-titipkeun teh ku almarhumah Bu Juaria. Tuh sarang eta putra almarhum Pasahdan. Sa Neng Puri. Itu menikah ieu teh nya nitip-nitip ka guru-guru teh. Mata kalina ka abdi teh sok aya amah. Mata we sok ngaWA. Itu ieu teh Sabtu libur, henteu cenah Pak Ustad. Geus biasa palih dinya mah Sabtu teh. Tuh ayeuna abdi naros ame kadi nah Sabtu teh sakarola atuh. Teu dititah deui kitu. Bahkan ngaos ge abdi mah pan sok gandeng, teu ditanyakeun ieu budak sabaraha poe geus teu ngaji. Pan sok naroskeun. Tuh ai kolotna pan areha lah di KB teh pan sejana teh bade seja ngadi. Tapi eta ngabohong ka pangeran. Kade Bu bisi dosa. Itu bisi dosa. Kan henteu geuningan. Tuh kade bisi dosa Bu. Bisi model zaman Firaun. Budak di pararaehan. Kaiji budak anu goreng rupana, bade awewe paehan. Napang dipaehan sia mah payu ka RT acan zaman ayeuna mah. Da goreng rupana. Anu tanpa daksa dipaehan Bu. Kitu nu teu aya sampean teh panangan nu lolong paehan naon sauna. Eudeup gawe kumaha, deuk ngasilkeun duit kumaha. Da kieu tanpa daksa paehan. Taiwati nu geulis, nu kasep karek dikaruput da bakal payu. Niatna kana naon? Jaman Firaunna kana duit Bu. Supaya payu kana duit awewe geulis, supaya payu kanu kasep jeung beunghar. Nu kasep supaya payu kawe nu geulis bari turunan anu beunghar. Ngala duit kabehana zaman Firaun mah. Matak dipaehan. Dipencitan bro teh pencit zaman Firaun. Geuningan. Matak dina hiji waktu ngimpi Firaun bakal aya anu bisa ngagulingkeun karajaanana. Hiji budak lalaki nyaeta Kangjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Matak tiap awewe anu nuju hamil ku Firaun miwarang bala tentarana supados ditungguan. Nyata bisi lalaki. Itu pencit wayaana. Itu tadi antawisna. Masya Allah. Itunya. Cing sarae nya niatna Bu sejanyarangan teh nya Bu nya. Sing sarae. Tah cirina sae teh jeung aya buktos. Ame tiasa ngadidik teh terus jeung buktos ngadidik. Itu ulah ngabohong ka Gusti bilih kalebetkeun munafik. Itu bisi kalebetkeunana wala in kafartum inna azabi lasyadid saestuna. Demi Allah lamun anjeun kufur kana nikmati kami mangka anu bakal disayogikeun teh siksa kami anu kalintang peurihna. Itu Anas mah urang teh embung boga budak teh tapi da kontol atuh nu motah crot manina teh kana rahim. Jadi budak berarti eta budak teh budak yang tidak dikehendaki, kurang diaku gitu. Tamatak loba euna budak anu kurang diaku ku kolotna, da dihalangan tapi jadi budak kade bu niatna ada kakawasan Gustinya. Gitu, tapi nyaan anu mantep mah sepuh kapungkur. Aya paripawasnya putrana mun diseueur bejeuna barina bilatung dulang usaha ungkul kula-kuli macul kula-kuli kaserang. Itu untuk ka pabrik teu puluhan juta jeung jutaan eta koncina bisa ngurus yakinnya model sepuh urang meureun nya cenah pun biangnya mah haji anu hirup mah 5 gitu anu tos marawat mah mereba ukarnya ucu langkung terang sabriji gitu pagawean ku kaserang Pak Haji cenah kuli macul kok ditu kajang kurang gitu leles gitu ngalah salentereun teh jang maraban gitu tuh nah gitu
lajeng tah anu teu biasa anu bijilna teh model oro atanapi anu gaduh panyawat ieu gula anu ayeuna disebatna teh naonnya gula teh asam urat sok wirajeunan papangna teh sok sapertos geusik atanapi model batu geunya walaupun nu kaluarna eta teu biasa tapi sidik bijilna tina palawan payun eta mangka batal wuduna atawa tina palawan pengker anu kaluarna teh nu teu biasa nu biasa mah ieu mah dipejen-pejen teh borojol teh siki nangka manalika atau siki nangka ageung datos emam gitu nah walaupun siki nangka atanapi naon nu teu biasa tah urangna gaduh abdas batal abdasna ulah peda anu bijil teh siki nangka lain tai cenah siki nangka mah gitu tah eta kalebetkeun kana barang anu arang langka ayana jeung arang langka kaluarna tapi aya jeung kaluar tah mangka batal wuduna kanggo anu hirup kumaha nu maot teh lamun tos diabdasan lajeng misalkan aya nu kaluar tina palawangan pengkerna bade geunya atau ngarecet deui ci kahampanganana maka teu batal dan maot mah atuh deuk wudu deui kumaha atuh diwuduan kudu hirup entos barabe tos sakali wudu teu batal-batal walaupun aya anu kaluar tina palawan payuna atau palawangan pengkerna kitu tah salajengna anu tiasa ngabatalkeun kana wudu teh wasani anaumu ala ghairi hayatil mutamakini anu nomor kaduana anu tiasa ngabatalkeun kana abdas teh nyaeta ku sabab kulem bari kulemna teh bari calik lajeng calikna teh henteu namlegeun imitna kana tempat calik bade kana keramik itunya bade kana palupuh bade kana papan kumaha calikna di mana itu bari gaduh abdas tah begitu calik mode engke sakedap deui geranya sasi saum dina raraga bade taraweh pan sok kamarasid punya kamarasid dina raraga ngiringan netepan isya lajeng taraweh gitu pan ari abdi mah tos nyohor ngawitanana pang hararesena atosna pang lamina gitu abdi mah baturan geus dulagna ge ngaduludugdag budak oge geus kulu puar kuir gitu nya da aratos abdi mah neme satengah ronde abdi mah gitu da can beres tah pan biasana ngantosan heula kanggo menjelang netepan isya teh carali bade taraweh teh carali ibu-ibu bapak-bapak temurang kali tah bari kaayaan gaduh abdas di masjid sok pirajeunan kidinya komoda ibu mah tuh pang capekna atuh saum teh benten jeung caroge punya nah pang capekna ibu-ibu mah kusabab atuh da loba pangaresepna ibu-ibu mah bulan puasa teh resep ngadamel canil resep ngadamel kolak resep ngadamel goyobod rencang sangu ge asin atuh resep nu digoreng resep anu disemur wah asin sabaraha rupi sangu oge atuh aya anu dikobuli kobuli aya anu diseupan aya nu digoreng acan mie ge aya nu digaring aya nu dicaian wah tek-tek bengek ibu teh resep masak kitu teh nya saum teh pan ngeprek di dapur teh gas selenteng ka salaki gas beak duit buruk hararese tuh song pan bunga aya batian diseutik lawak ka ditu meser gas ngosok deui geuningannya resep teh padahal geus teh capek kudu beberes kudu wawasu tapi da ibu-ibu parantina gitu diberesan kukumah mah geus taraweh gitu tapi da capek salajengna pan ibu ge teu eleh-eleh ari tuang mah jeung salakina mak segala digebruskeun terus bade taraweh ka masjid
Tah ku sabab tuang deui capek sok wirajeunan ngantuk nya. Sok wirajeunan tunu pangangomukena geuning ararageng. Lajeng cali. Tah anu maksad batal wudu sanes ku sabab kulemna, lamun kulemna bari cali. Tah anu jadi batalna teh nyaeta ku sabab imitna puntennya rada kasar, bujurna boolna muka. Lamun teh ngajungkeun ka palih katuhu, muka tah anu palih kenca. Ngajungkeun ka palih kenca, muka anu palih katuhu. Ngajungkeun ka payun, muka anu pengker. Ngajungkeun ka pengker, muka anu payun. Kitu. Lamun teh mah cimeblek cicing, diuninga ku saum nyarane. Lamun panyaraneanana dilaan pasti ngajengkang. Pasti ngajengkang. Tah ku sabab nunutan atau bobo bari kulem. Tuluy gulak-gilek bujurna muka nutup atau cicing. Tapi ku sabab nyarane lamun panyaraneanana dilaan pasti ngajengkang. Mangka ku sabuka tutup itu batal wuduna. Naon nu ngabatalkeunana nyaeta buka tutup liang bujur. Ku jalaran ka kawasan Gusti. Bila mana urang kulem maka mun-munan teh muka Bu dina mun-munan teh aya nu nyut-nyutan. Cek sepuh mah disebutna teh tungtung nyawa. Tah nyut-nyutan eta teh teu aya tulang, ungkul kulit. Salajengna ku Gusti teh kawasanana dibungkus deui ku selaput. Tah model gaji anu kacida ipisna. Tadi dinya teh aya sel darah putih. Tah eta lamun kaganggu eta sok loba nu owah. Kitu atanapi mun aya mah geger otak kitu ngegejlok tah. Tah ku saos caket kana otak anu aya palih kenca. Kaganggu eta emutan tarik teuing. Ima atawa bungah tarik teuing, sedih tarik teuing. Tah eta si sel darah putih eta ngeleuyeung we. Pia jalan eta teh selaput naon selaput kulit anu alit teh anu lemes teh ka palih kenca kana otak teh lebet teh kana otak tos we. Gejlok ke geuningannya tina pangambung, tina baham, tina cepil jeung sajabi-sajabina. Kirang-kirangna nasibna sae mah teu kabujeng pupus. Sabaraha dinten kapayun teh atau harita keneh. Tapi lamun aya nu kabujeng mah ka rumah sakit dilanong. Gitu ku anu sae kedana BPJS kelas 3 ulah anu kitu langsung ku nu sae we. Tah sok katulungan biasana. Ngagejlok. Tah eta teh si mun-munan eta teh Bu aya liang teras kana tikoro. Tina tikoro kana dada. Tah kana palebat ceceklok antara patuangan jeung dada. Lajeng kana kadut. Tempat tuangeun leueteun urang di dinya kadut teh. Lajeng kana palawangan pengker. Tina kadut teh. Tah janten lamun eta muka ti luhur teh tah ibu sok ngompa ka napes. Lamun ditutup, tah kalebet deui aya deui angin kitu. Tapi henteu ka kuping. Tah lamun jujur alitana kitu, tah teh kaluar asup angin. Janten sapertos bobos. Ngan pedah teu bau jeung teu ka kuping, tapi kaluar angin teh. Tah ku sakitu kanggo anu kulem bari calik. Tuluy calikna teh ku kulem. Tah henteu netepkeun kana biritna otomatis liang taina muka nutup, maka batal wuduna. Batalna teh punten sanes ku bobona sanes, tapi ku muka biritna eta. Tah kumaha ieu mah bobo. Cicinge namleg gitu kira bujurna agung gitu namleg we. Atau alit namleg we, henteu uget-ugetan. Duikeun ka kerek gitu. Bobona teh namleg teu muka nutup, si bujurna teh teu nyarane deui. Tah, terasa misalkan komat bade netepan Isya. Jo ngadeg we, kumaha nu kitu batal teu henteu teh mah. Napangna teu batal ku sabab imitna biritna cicing.
Jadi liang taina teh katutup ku cicing mah. Gitu. Pan eta kulem, muhun kulem ngan kulemna bari calik. Talam kulemna bari calik, imitna cicing teu batal. Lamun ta anu batal wudu ku sakulem teh, lamun kulemna salianti bari calik. Gitu bari imitna henteu cicing. Tah calik ge tah bari teu cicing imitna ieu mah calik kulem tapi cicing imitna teu batal. Tanu batal ku sakulem teh lamun teh bari ngagelehe. Nang kuban, nang karak, nyangigir, ngadapang. Eta mah batal. Talam bari calik imitna cicing walaupun kerek teu batal. Tah kitu tanu batal ku sakulem teh salianti kulemna bari calik bari netepkeun imitna kana tempat pangcalikanana. Gitu. Janten lamun teh mah tos cali teu uget-ugetan, para anjeunna teh bobo teras nguping komat, jol ngiringan salat teu wudu deui, teu sawios-wios. Da teu batal. Kusab imitna cicing dina tempat pangcalikanana. Kitu tah. Tah anu batal kusab bobo teh nyaeta bobona salianti bari calik, teras calikna henteu netepkeun kana imitna. Komo bari ngagoler mah, bari nang karak mah, bari nang kuban mah, bari nyangigir mah, bari melak cau mah gitu. Batal nama. Tah itu nya, tah kade kedah hati-hati gitu. Bila mana bobo bari calik lajeng imit teh teu cicing, muka nutup. Kalintang urang bade salat. Tadi dia Bu dituntut ilmu anu berhubungan sinareng pikih teh nya ubudiyah. Tah lamun anu uninga makana ilmuna sieun ku pangeran. Ka abdas deui teh ka zaman deui. Lamun nu teu apalna naon atuh salat. Tah mangka sanes salat tah mah. Kitu sanes da kudu wudu heula atuh ari salat mah. Ieu mah teu wudu da batal gitu wuduna ku bobo teh ya. Nah ieu mah henteu Bu, tah kade kedah ka zaman deui abdas. Lajeng salat. Tamatak dina katerang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar berkahna tina salat teh bisa nyare kana perbuatan anu goreng gitu. Fahsya teh goreng jeung perbuatan anu jahat tapi dina berkah salat nu kumaha anu kataekan ilmuna. Matak meunteun jami mah deuk ajengan deui atau ka masyarakat umum tinggal salatna. Jeung ilmu henteu. Lamun teh mah salatna ge kitu atuh teu jeung ilmuna metak cekap we kitu. Tah bedena bobo kade punya tah. Usaha nomor kaduana anu tiasa ngabatalkeun kana wudu teh otomatis teu ngasahkeun kana salat nyaeta kusabab bobo bari calik lajeng imitan teu cicing dina tempat pangcalikanana. Lajeng wasalisu jawalul akli. Anu nomor katiluna anu tiasa ngabatalkeun kana wudu teh kusabab leungit akal. Anu sateu acan wudu mah akalna aya. Sehat gitu. Tah saatos wudu leungit akal. Ayeul golabati tegesa kalindi gitu. Alaihi kajama kunaon leungit akalna bisa karin ku sabeureu. Ku sabeureu leungit akal. Kumaha contona? Made ibu pan biasa netepan teh sok di bumi nya kagaliban di urang mah teu kapungkur. Tapi daerah nu sanes mah geuning sok aya istri teh lohor asar magrib isya subuh teh naretepanna ka masjid geuning sok aya. Made diantawis abi nu ningal mah tah made di ditu tuh di Reresan Bojong Emas namina teh. Naon teh Sapan. Tempat anu ngadara ramel bata. Ibu-ibu teh ngabri gitu. Tah seueur nama asar. Lajeng magrib gitu. Kamar masjid pinu masjid teh. Keur ararageum sararae di Reresan Palih ditu. Kesan seueur tamu nu ka abdi ka ditu. Beong ka ditu ieu nu salat asar ibu-ibu ni seueur. Tah urang mah sok di bumi. Tah otomatis ada zaman teh di lebet buminya enak mah. Abdas di bumi teh. Tah satos abdas keluar bade netepan maksad teh. Tapi hoyong eueut.
hoyong urang teh hilap wong ieu teh meser baygon cair tah dilebetkeun kana eta kana gelas itu urang teh hilap eta teh teu kawasuh geus kitu simpenna meja tah begitu tos abdas hoyong tah anu kaeueut teh eta tapi na geus kacampuran ku cai ku naon gitu diregot sakedik janten puyeng loh nah ieu teh jadi lieur kieu geus wudu teh buah-buahnya ieu teh naon kurang darah atawa ieu teh naik darah gitu da asa teu nempo tatangga meuli emas ieu teh jeung naik darah sagala gitu stabil ini teh da tatangga teh sarua cara urang keur salangsara cenah beas teu boga emas teu mareuli nah urang kieu ieu teh naik darah atau kurang darah pada mah eueut baygon masya Allah leng janten ngaco gitu ngaco nyarios ka mana meuni we leungit akal sehatna weureu tah kusabab eueut baygon tos abdas tah kusabab tos abdas lajeng leungit akalna mangka batal abdasna naon nu ngabatalkeunana nyata leungit akalna kunaon nyata kusabab ngaleueutkeun anu matak nyababeun kana weureu lain hungkul leueut teu naon we bade tuangeun kitu nya atanapi model punten sarebu punten urang di bumi teh boga budak anu mengkol gitu eta macan sadar gitu didoa-doakeun puguh sok resep wae mabok budak teh malam minggu misalkan asar balik bari sosoloyongan mawa botol mau gelas urang teh carekan itu ieu sia teh mabok wae bagawean teh ada hayang budak ngora can beureum mah baheula teu ngalaman jeung apa urang-urang budak karam jadah nya gitu tah tah eueut di dapur kana gelas wah tungtungna nyungsep di dina paraseuneu ya diingkeunna kurang bae sana kaduruk budak itu tah salajengna gelasna teh teu seep caina paranti pamabokan teh bek teh ngomong teh adan asar ibu teh ka jaman ngadadak uih ti jaman teh eueut hilap tah eta gelas teh pada mah caina teh cai pamabokan urut budak ibu teh da teu kuat yang eueut teh cai eta teh dilegok uluh ibu teh punang-punang kararoneng sararebel ngaco we geus eueut eta teh leungit akalna kusabab minuman paranti mabok teh da kari-kari tos abdas maka batal abdasna naon nu ngabatalkeunana nyata anu ngaweureukkeun anu jadi sababiah leungit akal batal bukan take bila mana harita keneh misalkan sadar tah uih deui abdas nya abdas deui da kusab tos batal nu tadi mah tah bisa karin ku saeubeureu atau weureuna mah kunaon nu penting akalna teu aya kumaha amang mere ku kasurupan sok aya ge nya nu kasurupan basa eta tanu maot eta